Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Di sini akan mananya aing karakter ngabagi-bagi jeung munggahan kan sejen manggeus ka si Tika, si Asep, si Agus dibagi-bagi ku aing teh karyawan naon. Ieu tinggal ieu jelema hiji doang si gembel mun ulin jauh mah nama. Pasti ya mah jelema geus eueuh deui ngagosip. Eta lain kunaon aing masih kabutian jeung munggahan manehna. Loba kene sih duit mah gampang. Kan maksud aing mah sok kapohoan teh aing kitu bagian mehna ngomong-ngomongkeun aing deui ka batur ka tetangga. Era aing mah lamun teh ieu pada mah aing mah poho lain mau pohokeun. Kira-kira urang kabagian teh nya THR. Eta ini eta tah. Ini. Edan. Urang kabagian bara duitnya kamari ieu lumayan oge sih ayeuna oge sugan we leuwih ti sakitu. Nya, aing sia ka mana wae. Coba aing ieu tos ngabagi-bagikeun jeung munggahan. Si Isa, si Ito, si Emun coba. Aing bagi-bagi si Asep, si Agus. Kabeh ku aing bagi-bagi. Teu eueuh nu kalewat tinggal sia doang aing yang kita tadi eueuh si Rohman, si Rohit. Yeuh, aing tinggal bagian sia doang yeuh sakieu nya. Tah, geus tah. Nuhun nya. Ada lobaan sia mah eta mah. Nuhun kecida nuhun alhamdulillah. Doakeun aing jadi pang jekudna didoakeun sing panjang umur, sing tambah deui rezekina, sing tambah beunghar, sing jadi jelema bager terus. Aing mah bager kasih. Cek nyaho teh cek. Nyaho naon sih sia nya? Saruas aing. Teh cek si Melani teh ya, anu pindah ti Jakarta teh ya. Oh, nyaho si Melani anu anak Mang Abdul kan, anu orang Jakarta pindah ka dieu kan. Emang kunaon nya? Eta lain dek ngabagi-bagikeun daging kodok lain manehna ka warga-warga. Lain cek, menyamah-mahal meuli daging kodok dibagikeun ka warga. Oh, emang kunaon eta masalahna? Masalah deui eta mah budak pastina ge usahana bangkrut meureun. Geus katebak wae mah nia pastina ge eta usahana meureun bangkrut manehna mah. Kok ece nyaho sih cek? Eta si Melani bangkrut. Atuh aing mah nyaho asal tebak geus kanyahoan. Mah we orang dieu usaha maralaju bangkrut we. Cek eta si Melani kalilit hutang ngaloba ka mana-mana. Adi ka ditu hutangna gede. Kok bisa sih tebak kalilit hutang kan katempona jelema bager henteu neko-neko henteu pinjam duit ka dieu ka ditu manehna mah. Eta hutangna loba hampir 10 juta cenah nyebut nama. Eta gara-gara nginjem duit ka si Halimah. Oh, si Halimah nu janda grepe teh ya. Kosna mah sieun nya ngagadekeun salakina kan daek poe eta mah si janda grepe tah si Halimah. Ceu eta nginjem duitna ka si Halimah. Aduh, sia kasih Halimah mah tah si janda grepe. Mana raja tega maneh mah segala endah didudutan. Kabobok butut sia manehna mah mun teu kabayar didudut, cokotan manehna mah. Yeuh, aing inget wae tah si Halimah. Sisang jeung duit 100.000. Telat sapoe. Coba manehna neangkeun calana cangcutna ku manehna dicokot dijieun jaminan mending cangcut anyarna. Cangcut urut langsung didudutan ku manehna dicokotan. Pan PA eta jelema nu kos kitu eta si Halimah janda grepe. Pantes si Melani oge kitu. Eta pajarkeun ngumput pugu keur ngising ku si Halimah didobrak pantona makana jeung bodyguardna. Eta si Halimah atuh ketempuan kabeh batu keur ngajegang di WC. Ukabina amat atuh si Halimah eta janda grepe. Pugu-pugu batur keur ngising di gedor. Nagih maon nagihnya ulah kitu carana. Mending geus kasieunaan batur teu mayar meureun jelema modal segala ditagih. Cek eta si Melani apuguh lain nyumput eta gara-gara ngakan mie jebeu. Jadi namahna ieu keur ngising di kamar mandi pajar kemana nyumput rek bayar hutang puguh henteu keur ngising mana mules gara-gara ngakan mie jebeu ada kasida cenah ge. Tiba-tiba pantona didobrak eta ku si Halimah si Melani mani kaget.
makanya jeung bodyguardna eta aya di lawang pantau kabeh bengong atuh ge si Melani nage kabehan bararangong. Tega amat etanya si Halimah. Pasti segala endah geura dibawaan ka panci-panci bolong maneh nama sia mah. Kabeh dicokotan pokona mah. Sugan mah hutang-hutang soek. Heeh ceu eta kasur lantai spray butut eta nu bolong ge dibawaan. Cangcut kutang keur dipuwe eta nu si Melani dibawaan ku si Halimah. Mangkana cenah ge cek si Melani cenah ge aing eueuh deui eta nu keur nu garing doang jeung ganti kumaha eta mah bengong kabehan ge. Yo, karunya amat eta si Melani nya. Can lila ditinggalkeun ku salakina. Ayeuna barangna didudutan ku si Halimah janda grepe eta. Lain aing ngadenge eta cenah naon kutang hiji-hijina atuh bebeja we ka aing kutang leungit sabelah tali nama aya di imah tuh tinggal ieu doang. Tinggal nyokotan doang, jahit ka tukang jahit. Nu karunya nama ceu, keur dahar jeung lauk asin, sambel sacoet. Eta sambel digogondol ku si Halimah. Eta si Melani ceurik, keur mangeunah-ngeunah aing daang jeung sambel sambalna eueuh dibawa. Ya Allah, nagih mah nagih we atuh eta Halimah kunaon menikah sambal-sambal ku sia dibawa. Karunya tuh batur teh daang jeung naon deui kundangan sambal dasar sia mah meni maruk janda edan meureun eta. Heueuh ceu eta sambal sacoet dibawa jeung lauk asin japuh kak ngagoreng meni gararing teh. Dibawa kabeh ku manehna atuh si Melani ceurik dijeritan. Oh, eta mah si Halimah sungguh terlalunya. Lapar apa teh gablek eta. Hanya teh sagala endah dibawaan. Ih, aing makan ku aing kapanggih mah ku aing dicekek ku aing tempokeun we meni tega ka cida jelemana segala didudutan, cokotan, maru ka cida. Heueuh ceu si Melani ge cenah ge nyesel nginjem duit ka manehna. Atuh mah nya mani ku harianeun pisan. Ku segala endah-endah tuh meni kudu dialaan nya. Kakarak da ngadenge urang mah eta nagih hutang mani kuat kalok asin jeung sambal dialaan. Mana aya nu kitu? Heueuh nya, ih eta mah jelema bener-bener raja teganya. Eta kan kamari ieu ge geus kararapokeun yang nginjem ka si Halimah janda grepe mah. Kamari ieu si Nani nginjem 10 juta. Arek dilelang meureun eueuh lelangeun, aya bujangna keur diuk dirudurut dut coba. Didurut dut ku manehna cenah arek dikawin ku manehna. Embe ku eta janda atul dasar grepe. Eta si Nani jejeritan. Da manehna apa si anak bujangna eta arek diculik ku kalong wewe. Mana pas magrib deui di ieu na diculikna ku kalong wewe tah. Kok ka kelong wewe si eta ngomong mah maksudna kumaha? Heueuh pan eta si janda grepe si Halimah kan eta susuna gede ka cidam kos kalong wewe oge eta kalong wewe sebutna. Pan eta si eta na ngomong si Halimahna hutang lunas tapi anak bujangna ku aing dicokot jeung dikawin atuh si eta nambungan si Nani na da meureun anak kasep-kasep dikawin ku kalong wewe. Ngomong-ngomong soal hutang urang gosip nu hutang-hutang sia ge kan loba hutang ka aing terus eta kumaha nya lamun ieu pan sia hutangna di mana-mana. Nah, omong-omongkeun we jelema pugus ya ge hutangna ka aing loba kumaha tah. Untungna urang teu boga hutang ceu ka si Halimah, ke anak aing didudut deui dibawa ku manehna ku kelong wewe. Biasana ge sia mah ka dieu ngutang ka ditu ngutang demi poya-poya sia mah jeung demi beuteung sia mah. Bung aceu sieun nginjem ka manehna mah ke salaki urang deui jadi jaminan ke si Iqbal ceurik ke deui bapaan. Heuh ceu eta si Halimah ge nawaran ka urang arek moal cenah nginjem tapi tandonana salaki sia cenah ge dibawa mung teuing urang menya salaki urang dibawa ku manehna ke dijadikeunnan ke ku manehna. Padahal mah ajen teuing sia nia sia nginjem ulah tanggung-tanggung 200 300 juta atuh. Kajen teh ulah dicokot sia salaki sia nangan deui nu sejen geus kajen jadi jaminan lagian ku sia ge kan didalakan batu ditonjokan bariru karunya aing mah kajen ulah dicokot deui sakit sia geus kunaon jadi ngomongkeun urang ngomongkeun si Melani kok urang jadina milu-milu diomongkeun.
Jangan baper dong ya, slow mellow jadi orang makan. Aku udah kasih uang sama kamu. Cek, ngomong-ngomong si Tika cenalen arek pinjam duit ka Cek. Oh, geus nginjem 20 juta. Ngomongna kieu cenah jeung lebaran. Lebaran hayang ketepo beunghar, meuli emas. Masuk hayang seuri aing maka ieu kitu ka warga-warga. Kayak giliran rek lebaran heboh saminggu maruli emas bisa gede-gede jelbit. Giliran tas lebaran saminggu. Wah, toko emas pinu jeung sugan terek maruli horeng teh dijarwalan ya. Kitu tah ai jelema teu boga teh. Giliran we arek lebaran loba kacida OKB orang kaya baru tah pokoknya balaleunghar deh tak emasna bisa gede-gede alaihim. Giliran geusan we saminggu entos lebaran ya sing celenet mariskin deui dah kembali ke semula. Hayang aing mah geus teu boga teh geus we ulah unjam injem ka ditu meuli emas ye mun aing mah tuh tempokeun tuh emas asli aing mah batur mah mararake ge emas pesenan. Naon pas ditanya ku aing eta ngek injem duit ka aing atuh eta we naon apa lain euceu ieu mah emas menang pesenan ti Rajada kitu ka aing teu laku. Buset teh si Tika mah dibere nginjem duit gede oge. Ai urang mah nginjem duit saeutik ge. Mani teu dibere, mani kitu amat sih Cek. Pilih kasih Cek mah. Atuh sia mah nya lainna teh dibere aing mah ka sia teh. Giliran we ieu nginjemna meni melas. Terus giliran ditagihna, sia pura-pura pingsan ngarageun sia digot aing jadi era kan ka batur pajaman ku aing dina naonkeun sia mah. Kumaha teu urang ngaragageun kagot coba. Atuh cuma nagihna kitu ngerakeun meni kuat salembur atuh meni rame nyarahungeun meni gandeng ge cuma nagihna. Alah sia mah ulah era-era buka hutang ge mana-mana salembur ge nyarahungeun sia mah. Arek naon ulah era-era dah ulah baperan jelema mah enggeus arek nginjem atuh sia kitu we geus nyarahungeun ieu sia mah tukang hutang di mana-mana hutangna. Cuma meni kitu geus urang arek balik arek balanja jeung munggahan si Iqbal yang daging onta. Arek meuli daging onta. Hesa aing ngomong jeung jelema miskin mah kismin tak kismin baperan segala ngomong arek meuli daging onta aing nyaho aing mah yeuh kedeung ya bulan puasa moal teu ting salbur ka mana-mana neangan yeuh jeung munggah teh aceuna arek nyaingan guni mah mah kataingan jeung kitu mah ge.